Engkrek ngeuh mang. Hmm. Dia di bejan ku si Dennis. Hmm. Geuning di kamar teh papan taktik. Pelatih lain, Lain. pemain lain. Kita cari tanah kan kosan ya. Kamar kita cari tanah. Kosan sana. Si Mbappe ge asa poster si Ronaldo lain papan taktik. Asli aja. Indra Sapri di mana sih kan mal aya nih. Kan ke papan taktik. Mana itu ujung-ujung isu-isu tuh udah enggak nyiun kopi. Jokyo kan papan. Tunjuk. Tahu. Jago gorowokan mere instruksi kan santai sih. Tapi teuing oge nya. Gimana pelatih juga kumaha. Kan misalkan mana arsitek, Iya. di imah kan pasti aya nu ngerti Kayak papan yang gambarnya. Kan isuk-isuk nyium kopi teh langsung ngotret. Dia pelatih gitu. Isuk nyium kopi, hareupeun papan taktik, di dia Buffon. Pergerakannya. Di dia Dani Alves. Baik mah Ferdinand aing beuki mah aing tanya. Jadi starting line up Starting 11. gitu beneran. Beureun. Mun teu nganalisis. Urang mah teu kitu lah. Ya maksudnya si pelatihnya sare mah sare we dibantah. Udah ngopi sarapan, sarapan teuing, sarapan apa kaleupeut. Jeung gorengan. Itu mah hubungan aja ke pelatihan aja. Ya kan teu kudu aya. Iya, bener. Mun pelatih Kan cekang ibing ya baheula kitu Naon? teh gitu. Ada tukang beca ge ka WC mah teu ngebos. Gitu. Bener. Ya leumpang we. Tukang tinju di mana teh teteungeut. Da pelatih ge di mana nya biasa. tuh mun pelatih jeung pamajikanna ngomongkeun sepak bola tuh. Moal. Oh, Tapi rumah tangganya diatur seperti orang. Total football di imah da Iya rumah mama overlap ya. Mama overlap ya. Transisinya kurang ya di bertahan ka menyerang. Papa kuduna commanding ieu. Jika kiper commanding, "Oi, maju." Oh, kayaknya karek padahal di episode kemarin geus aya ieu. Di episode seberapa nih orang? Teuing Emang orang sabaraha kali ningali rek ngomen teh jadi wae. Teu betus. Bener oge. Itu urut naon hayang nyaon aya di dieu. Sok da meureun nu nonton teh ieu konsepna naon sih? Podcast olahraga atau naon? Tah bener lah podcast Olahraga kudu da aya. Podcast olahraga ka arti mah olahraga henteu, darah riuk, ngararokok. Ngopi. Asa teu menyehatkan. Asa tidak membuat bugar. Bang, nuhun tos Siap. berkunjung ka ieu Tapi hoyong nganjang we ningali kamar kosana. Oh, kieu nih. kosan. Iya saya aya. Kayaknya saya aya. Di UPI baheula teh, ya UPI. di UPI. tahun sabaraha sih? 2018. 8. Naonna? Angkatan masukna. Oh, 2018. Berarti lulus 2000. 24 tapi. Genep tahun kan kuliah. Meraken itu, Gus. Ngora tuh Mas itu mah. Ayeuna Yuswa ada ya. Aduh. Yuswa. Setelah jadi kolot aja. Cara ngomong jadi kolot. Kemama mun kolot. Yuswa ada sabaraha ujang? Abi Yuswa 25 tahun. 25. 25. Namanya 25 aja. Mohon sampai 25. Gending lu anom kene. Oke. Bari ieu teh nepak-nepak. Damal we heulanya. Ai damal di mana ujang? Abi damel di bimbel di GO. Oh ngawulang. Mohon ngawulang. Oh, Leres iya. ngawulang. Urang teh kudu ngawulang da aing ngawulang teh bari urang lagi bari diajar. Mohon leres. Gitu diajar teh ulah nepi ka geus we Geus lulus we. teh. Tuh Yang diajar maka nepi ka liang lahat gitu dah Mohon. diajar. ilmu mah cek paribasa mau berat mawa kan gitu nya. Geus bisa mah leres. moal berat mawa. Mohon leres. Itu kalau teh ngobrol-ngobrol mah tahan. Ngobrol-ngobrol mah tahan we aing jadi kudu ngadangukeun. Ya bener. Bener. Penting nih. Bener Asli. motivasi.
Lain masalahnya ke orang kudu kumaha gitu posisinya menanggapina kumaha terus nya Mohon kumaha, Pak, mohon mohon. laras. Gitu bingung menanggapina kumaha. Kamu geus ngomong ke tempat, Gus. Mungkin tempat. Tah, udah suka jadi teh baheula mah pasti. Ti iseun tah. Aya penekanan. Apa ujang suka jadi teh baheulana naon tah. Eta Bapak ieu caritakeun payunan PVJ baheulana kumaha? Eta teh kapungkur saat acan jadi brimob. Pan brimob heula ujang eta teh. Wah, Seberapa puluh tahun tapi bisa acan jadi brimob teh pas sawah. Wah. Aki uyut bapak gaduh sawah baheulana. Jangan ngomongin kekayaan ya, ngomongin kekayaan. Cek we nya. mun teu kabeh tempat disebut rata. Tah eta. Ah, turut BIP aya kapungkur mah Jang. Nah, kabeh tempat rata. Mun teu mun pangihjeun kolot ieu naon ngaran teh? Kolot mun misalkan baraya ti kolot urang keneh terus ngajak ngobrol. Ujang baheula mah dari AA suku si Bapak teh dicana ka bumi eta ge gitu. Aing teu inget cai Baheula kerja malilis. Tah malilis. bari ngagorogotan tiwu irada aing teu inget aing. Karena gorogotan tiwu. Teh urang jarang ngalembur teh eta, Gus. Jarang balik ke Garut urang karena kadang era bingung gitu. Jadi itu apakah urang? Nah, Urang teh Urang apa? apanya, Kan bener. urang jarang kalembur teh. Itu budak pausit. heeh. Bungsuna. Bungsuna cempat. Aduh, atuh ka mana wae, ageng terus sabaraha bati. Aduh. Jangan nanya bati kan datang di teh. Jawab, sabulan 3 juta. Usaha dah. Jauh bati. Bati dulur keneh jeung ujang teh. Bener-bener so gitu we. Asik dulur ti mana ya yang lieur. Terus nyaritakeun we pancakakina wah lieur pabeulit. Kamari teh basaker uwa urang maot kan ayan dulu urang ti Subang gitu. Ieu teh putrana Jaja. Mohon, Pak. Geuning tos ageng. Tos nikah. Alhamdulillah tos. Oh. Kapungkur mah alit keneh cenah ka Subang teh. Wah, anjing cenah. Nya. Daun aing kapungkur geus gede kieu. Aing sa pantaran maneh. Wah, kapungkur segede kieu mah. Nya kan kapungkur alit, nya gedean. Coba aja agar kita kene. Kami ka Subang cenah mah teu pareumeuan obor ieu mah. Ada. Eta istilah. Nanyang atuh ka bumi pami ka Subang. Apal teh di mana? Di ieu cenah di Sindang Palai. Tong pareumeuan obor kitu ayeuna teh dulu teh sering silih teu wawu. Ha, papatahan deui anjing. Aing mah mata. Bener. Geus kolot ngobrol jeung kolot pasti ngomongkeun sejarah. Asli ngomongkeun sejarah. Ngomongin sejarah. Nyambung ya kan. Karena mana sarjana sejarah. Tuh, sejarah Ya. pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Ya, Jurusan pendidikan sejarah. Ya, jurusan sejarah. Sejarah teh sejarah naon we? Mun diajar gitu. Mau diajar mah anu diajarkan di sekolah we sesuai kurikulum jika sejarah Indonesia di zaman praaksara nepi ka reformasi. Terus aya sejarah duniana ti peradaban kuno nepi ka Tikum-tikuman. ya Renaissance. Renaissance nu karena itu perang dunia hiji dua nepi ka lamun di sakola mah nepi ka ieu runtuhnya tembok Berlin jeung perang teluk. Tah eta. Tembok Berlin apa tuh? Tembok Apal tah. Apal atuh anjing tembok Berlin di Jerman. Di Jerman. Baheula mah rata. Ya Tah ya teh. Rata atuh teh. kan. Aya nama rame di dinya. Jor rame. Kan di. Sebenarnya orang termasuk nu tertarik
soal sejarah. Hmm. Orang misalkan penting-penting sok nyetel ya YouTube Sejarah. nyaritakan sejarah berdirinya bank, mata uang, sejarah keluarganya Rothschild gitu. Rothschild. Ya. Rothschild. Tapi nyata nerap karena sare. Kasarea. Sare. Biasana jang ieu pengantar tidur. Pengantar tidur. Pengantar tidur. Oh, si ieu teh baheulana kieu bari teuing lalamutan. Lanjutan atuh. Reup tah masudang teh peuting naon nya. Mun ibarat komputer mah aing make deep freeze. Emang di restart aja balik dekat dengan awal. Wah, berarti resepnya mana di semester hiji nepian ka lulus di dongengan we Di terus. dongengan, komo urang mah resep sejarah teh di SD keneh emang. Hmm. Soalnya baheula mah berarti ka zamananya, baheula masih kena aya RPUL. Rangkuman pengetahuan Ya. umum lengkap. Tah urang macan eta jeung baheula mah keur leutik teh apal ieu mah. Baheula mah naon? Poster gambar Naruto gitu. Urang mah meuli poster Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi apal garan menteri, Bang. Asli eta mah bener, Bang. Apal garan menteri. Baheula ku tetangga sok di ieu, Mang. Menteri ieu saha? Apalan. Ku tetangga teh di kitu. Baratur mah dites tambahan, ieu mah dites menteri. Ngaran menteri. Batur mah gambar Naruto karena resep Naruto. Iya. Ente mah masang kabinet. Kabinet. Tak lamun resep cukur kayak gitu, masang itu top collection. Di kamar nanti. Minum. Collection unggul. Yang kayak backup gitu. Jadi tileletik resep sejarah. Nya. Iyalah ku pas SMA kahatean. Soalnya guru sejarahna ieu mang ngeunaheun gitu nyaritakeun peristiwa sejarahna jeung sok rada ecol lah gitu, sok bodor. Oh. Nah, ieuna kayak kan ternyata pas ke SMA geus we ka sejarah Itu gitu. urang mah Tuh gitu konsisten sekali. Tuh itu benar. Karena sebelah bahasa Jerman. Sih, eta ngan eta pas ke SMA. Pertanyaan teh nah kan di SMA geus resep sejarah. Ya. sejarah. Geus resep sejarah tahan teu langsung ka Kita langsung sejarah. ya. aja ke Jerman. Sebenarnya kieu mah pas ke kelas 12 teh pilihan kahijina kan bala ieu nya ngaranna teh SNMPTN anu jalur rapot. Tah kahijina mah geus bener ieu pendidikan sejarah UPI. Oh. Kaduana pendidikan bahasa Jerman Jerman. UPI, tapi katarimana di pilihan kedua gitu. Oh. Pas kuliah 2 tahun ya bahasa Jerman, sigana passion orang lain di dia ya, hayang ke sejarah, ya geus we eta pindah jurusan ke sejarah. Oh. Berarti bisa bahasa Jerman. Ambition Anjing. saya. Oh, Sedikit. Ambition. Ambition Ambition. sedikit. Ambition. Radana ambition. Iya, Mulai bakso gitu. Radana Itu ambition. lada bahasa Jerman. Teh mah poho deui. Urang ngan masih ingat jang perkenalan diri hungkul. Kumaha coba? Guten Abend, mein Name ist Dennis Surya Putra, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Lehrer nach Ganesha Operation. Oh, make bin oge nya. Bin. Ya, Ich bin. Ich bin. Nah, henteu nyebutkeun ngaran bapak. Lain, bin eta. Ich bin. Itu kan lamun lalaki nu ngomongna ich bin. Apa we bin? Binti. Lain gitu. Bahasa Arab itu. Bahasa Bodoh. Jadi pedih naon ich Pilih libet. bedi mah, I love you, aku cinta Oh, kamu. eta bedi. Pilih bedi. Jeung Deutschland über alles. Uber ales. Jerman di atas segalanya. Eta teh anu Hitler teh gini. Uber ales teh di atas Di segalanya. atas segalanya. Der Pucher. Nya Führer. Oh, Führer. Si ieu pan si Hitler benar. Sebutna der Pucher. Di Führer. Ada orang Jerman nyebutnya Deutschland ya? Deutschland. Oh, Deutschland. 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 Deutschland mah atau eta Kadangnya lamun Deutschland. ganjang. Deutschland Uber ales. Deutschland di atas segalanya. Wah, kupat tahu sih gaparna Deutschland. Deutschland abis. Bubur sama koneng tuh. Deutschland di atas segalanya. Deutschland Uber ales. Berangian bajuna. Kabeh we dibajukeun. Deutschland udah ales nari.
Docelang. Uber Always. Uber Always. Oke, tadi sih keduanya. Oke, boleh. Boleh. Docelang di atas segala. Rada belenggu kok, oke. Aduh, ya Allah, ya Allah. Berarti mana paham pisan lah masalah sejarah mah. Sejarah Indonesia, Alhamdulillah, bisa lah. sejarah Bandung. Sejarah Bandung, oke emang. Salah Salah. Bandung kan juga tadi. Suka jadi teh baheula mah ya. Orang kan teh nyaho. Suka jadi teh bener teh. Karena mun misalnya ngadangu sejarah ieu we, sejarah daerah urang Dayakolot Iya, mah Dayakolot. ngadangu ti kolot urang kan, ti nini urang baheulana teh ieu naon kebon hungkul, kebon awi nepi ka kieu tah. Atak datang ke daerah Sukabirus teh sararieun baheula mah sacan aya Telkom. Jadi kebon awi nepi ka nutup jalan gitu. Rungkun. Heeh. Jadi rungkun. Tak sararieun jelema teh gitu. Bener tuh. Jadi Dayakolot teh baheula mah ibu kota Kabupaten Bandung teh di Dayakolot. Nah, Ibu kota kabupaten apa kota? Kabupaten. Oh, kabupaten lain Bandung Kabupaten. Raya. Aca, kabupaten. Baheula mah Bandung teh ngan aya kabupaten hungkul. Oh. Pas jadi kota mah pas aya Dendels teh ya. Oh. Anu keteh si Dendels teh dimerintahkeun Bupati Bandung baheula Wiranata Kusumah kadua ka Cina mindahkeun ibu kota ka sisieun Jalan Raya Pos, jalan anu Dendels teh ya. Jalan Raya Oh, Pos. nya. Anyar Panarukan, dugi ka Ti anyar tapi ka Panarukan Oh, tapi ka Bandungkeun heula dibelokkeun. Oh gitu. Tuh. Jadi sebenarnya Bandung Raya teh Kabupaten Bandung eta teh. Kabupaten Bandung baheulana ke pas Dendels nepi dinya naon sih mere perintah jangan bangun kota di sisieun Jalan Raya Pos dipindahkeun si ibu kotana ka sisieun Jalan Raya Pos. Kalau Jalan Raya Pos teh berarti mun ayeuna naon? Asia Afrika. Asia Afrika ya. Asia Afrika. Pokoknya di Jalan Sudirman, Afrika ke Ahmad Yani. Oh, meureun Dendels Jadinya. di heula teh anjing di mah naon? Si Afrika we. Loba pocong gitu. Loba pocong. Gitu meureun. Yang meureun hayang meuli bacang braga sih gitu. Untuk bubur PR. Bubur PR. Bubur PR. Bacang braga. Bacang braga. tapi nu kurang mah sate jando pan. Hayang dahar geus we ka Sate Haris. Kan baheula ngaranna Krapyak kan. Nya kerap ya. Orang apalna eta karena maca di naon teh museum Gedung Sate Gedung aya. Satenya di Moges Sataya. Eta teh emang kan Ai krapyak naon segala. Krapyak teh nya ngaran daerahna. Jadi Bandung teh Ngaran daerah. Krapyak sebelum jadi Dayakolot. Tah baheula teh Bandung teh jadi fasal atau daerah bawahanna Kerajaan Mataram Islam Sultan Agung. Oh, jadi kan kerajaan. Iya. Bener anjing. Nah, pas gitu jadi daerah sorangan kitunya Bandung. Nah, pas gitu datang Dendels nyen kota ta anu pendopo wali kota eta teh baheulana teh pendopo bupati. Bupati Bandung teh tinggalna di dinya sacan engke si daerah kota Bandungna diperluas diperlega deui nepi Kan pendopo bupati di Wali kota. balai kota. nya ente pendopo eta anu deket Masjid Agung. Masjid Agung mana? Masjid Agung Bandungnya eta. Nya kan di dinya Iya. kan. Tapi kantornya di Dayakolot jauh atuh. Kan dipindahkeun. Oh, Dipindahkeun, sanggeus kan? dipindahkeun. Di Pendopona dinya. di dinya. Pendopona di dinya deket jeung Masjid Agung. Terus pasar. Baheula mah pasar teh lain di Pasar Baru, Mang. Anu ayeuna jadi Jalan Dalam Kaum. Tah baheula teh si pasar baheulana eta teh pernah diduruk ku ngaranna teh Munanda. Eta teh pemberontak itulah. Tah sanggeus diduruk eta pemerintah walana teh nyieun pasar anu ayeuna jadi Pasar Pasar Baru. baru. Cing, Bandung bawa pemberontak. Aya Munanda tapi ngaranna imut. Munanda diduruk usaha Nanda. Ku si Enda. Manya ngaranna merontak. Sinda. Sinda budak bau. Mang Munanda. Duruk. Ari teh baheula geus banjir teu. Geus Mang banjir. Emang kan karena bentukna kan ciga ieu nya cekungan kan Bandung teh. Nah, berarti di dinya teh kan emang baheulana urut danau Bandung Purba jadi nya banjir mah memang sudah menjadi hal yang biasa kok. Dayakolot mah kan pertemuan Citarum jeung Cikapundung. Oh, panggilna teh di dinya. Panggilna Oh, di dinya, bener, di di Dayakolot. eta nu naon ngaranna teh? Jembatan.
Ya pokoknya mah daerah dinya lah, pokoknya mah anu daerah Bojong Soang anu Telkom, eta kan pertemuan Citarum jeung Cikapundu, matakan sok bertemunya. gitu. Pantasan Pantesan banjir wae suka virus. Lain di bawah permukaan laut lah. Lain. Aduh, kubahaja rek seuring. Kayak gue aing di-upload videona. 2018 teh aing pernah nyian materi dari kalau teh bikini bottom di bawah permukaan laut. Aing teh heureuh. Diseriuskeun ku ka DM. Berarti geus pernah ningali video, tapi can pernah di-upload. Iya. Can dan pernah di-upload ku urang. Wah, da Bandung mah juga Rotterdam atuh. Rotterdam. Iya bener. Juga Amsterdam ya. Amsterdam Diurung. Amsterdam, Rotterdam kan di handap. Ya, non aya terowongan bawah air teh geuning. Iya bener. Segitunya anjing. Teknologi. Da teu kautekan atuh kurang. Asli kumaha. Atuh da urang mah pipa bocor gitu. Heeh. Alak ban we. Mun teh dibebeskeun teh geuning nepi ka ieu. Keran potong pan urang mah ku sendal capit. Teknologi teh nepi ka dinya urang. Ciga ieu golontoran di masjid. Golontoran da baheula mah lain make keran nya. Pancuran. Cocokan Cocokan ku sendal capit. Sendal capit. Iya, cai teret. Mah kumaha rek na Bandung kota. Sendal capit tuh kudu gede. Nggak Bandung kota. Kota. Oh gitu. Terus oke Dayakolot tah basa di episode kamari anu naon sih Dayakolot kayu kurel kareta. Nah eta emang aya baheula eta teh naon sih jalur kereta Bandung ka Ciwidey. Ya, Mantan ke Dayakolot. Nganterkeun ieu Ya, hasil bumi lah. bumi ti Tapi Ciwidey. pas zaman Orba ditutup, matakan kan loba bangunan Ai anu urus. Ciwideyna si relna belah mana? urang pernah ningali. Apa urang ge sih? Apa deket ieu nepi ka ditu Kawah Putih? Ngapa nepi mana? Tamun anu eta mah Orba, tapi baheula Jadi beres ngeum teh bisa langsung naik kereta. Maksudnya Di kareta teh langsung bisa ngeum. langsung hot spring Di teh. Ciwalini teh nih. Ciwalini urang pernah baheula kan 17-an orang jadi panitia beres acara 17-an terus orang pembubaran panitia. Ka mana ka Ciwalini. Naik truk kan, naik truk pas kali itu teh sigana mah Karang Taruna di kabeh Kabupaten Bandung ngarumpul di dinya kabeh. Pinuh sia teh. Da pengen teu bisa meluncur-luncur acan, teu bisa. Jelema. Baturan aing nu tadi geus semangat di imah keneh hayang rek ngeum datang kali itu ngomong nanti cigana di neraka teh kieu. Aing teh hayang cenah. Dan kabayang kan mana pinuh pisan berarti. Pinuh pisan. Heuh, kabeh pembubaran panitia. Eueuhnya alternatif ka darajat gitu ya. Kan Dia dia kabayang jelema dudu naon? Pembubaran panitia. asa kaya. Bikin pembubaran. Kabeh pembubaran. Tapi satu panitia. Benten Abi mah Eropa. benten ya. Jika jambore Karang Taruna. Bener. Jika jambore eta mah. Tapi emang geus eueuhnya budaya. Oh, naon? Karang Taruna kacual ini. Teuing tah. Ayeuna urang geus heula teh ka Ciwalini. Terakhir urang ka 2018 misalnya. Jeung maneh eta ka Cimanggu. Cimanggu teh nu mana? Cimanggu nu beres nonton iya non karena teh Sun Ciwidey gini. Urang mah teu Oh, teu ngilunya. Oh, yang si Padiki berarti Cimanggu. Tanya kalakuan nyon cadel. Naon? Cimanggu teh kan memang Ciwidey di ditu. Nyon cadel dibaca di baheula. Pan dia teh gitoran. Mandi teh barudak mun keur pinuh di handap. Mandi teh di dinya. Jadi pamandian. Terus si Anyo nulis mandi di Cimanggu bayar 5.000. Jadi disebut Cimanggu ku si Anyon. Jadi aing ngapalan tadi Cimanggu. Di Cibadak. Tolong. Anyon sadar kelakuan. Tapi geus butut heula teh si Cimangguna jadi tutup di rauna ayeuna. Tapi balik deui ya ka naon teh? Krapyak. Heeh. Krapyak teh ngaran daerah. Ya, ngaran daerah. Lain tinu bahasa naon gitu. Sanskerta gitu.
Apa sih kata can nepi ngulik kadinya apal teh geus karapyak. Ngarang karapiak nama naon teh nya gitu. Tapi mana ieu non ngarana teh sejarah daerah sorangan apal teu? Jadi Heeh, apa mun suka jadi mah? baheulana naon? Kumaha? Cuma henteu kenapa di ngaranan suka jadi teh? Karena si bentukna kieu cekung. Pan lamun maneh di Sukamaja non Pasteur kitu heula geuning mundun heula seutik. Heeh. Terus naik deui kan Oh ka nya. PPJ-keun. Heeh. Karena bentukna kieu ngaran ieu teh jiga priuk. Priuk teh ngaranna jadi. Oh. Maca-maca mah baheula kitu. Oh, Da bentukna juga jadi teh priuk. priuk. Oh. Resep naheur matak di ditu. Apa tadi? Resep nyangu. Orang suka jadi. Seorang Dayakolot geus resep anjing nyangu mah. Asa Ciparai gesok nyangu. Taji parai. Ta parai berarti. Lauk parai berarti cai anu aya lauk parai. Oh, ngaran lauk parai teh? Mun teu salah mah. Oh, Tuh. Ai suka virus. suka virus teh singkatan. Bener, suka bikin rusuh. Aduh. Tapi teuing orang suka virus teuing naon? Naonnya? Tah apa? Kan itu orang itu kan dia suka jadi, terus suka maju, suka gali. Suka kali. Nah, suka virusna di Dayeuhkolot. Tapi aya ternyata di deket Pasteur daerah suka virus. Mun teu salahnya, Kayaknya. urang pernah dengar itu, oh ya oge suka virus. Lain suka virus Lain di Dayakolot. Dayakolot. Urang nyaho sejarah Dayakolot mah eta we aya gudang senjata anu dibeledugan ku Muhammad Toha. Karena jalan Muhammad Toha eta. Ya, anu eta ayeuna jadi SD kan nu deket Sipur. Tah didinya Jadi gudang balong eta. pemancingan. Jadi pemancingan. Bener. Man bisa rek mancing granat gitu. Urut gudang Urut gudang peluru. senjata eta. Iya terus anu nyieun nu ngide. Sagagah gudang senjata. Heeh. Dipake ngalamun. Arsenal ya eta teh mun bahasa Inggrisna Arsenal gudang peluru. Oh, gudang peluru teh meriam, Heeh. logona ganti ku pamancingan. Jadi ngarusup jadinya. Jadi kamar nila. Milin-milin eupan we. Lagi perakitan tapi senjata. Bener-bener. Dijieun senjata. Lain ku pamancingan anu ku benang teh anu di kieu tadi. Make look. Kukumul we. Lain make pancingan. Make rakitan gitu mah ieu ngurak atuh. Oh nya bener ngurak. Eta mah lain mancing. Loba nu sebenarnya sejarah Bandung nu urang teu nyaho nya meskipun urang cicing di Bandung. Heeh. Dan menurut maneh naon sejarah kota Bandung nu loba jelema nu teu apal? Apa teh Bandung baheulana bakal jadi ibu kota na Hindia Belanda. Oh, urang apalna Jogja. Jogja mah emang faktana kan Ya. pindah Indonesia pas masa revolusi. Tapi ieu mah pas zaman Belandana Oh. langsung Batavia kan? nya tadina Batavia. Terus pas tahun 1820-an teh rek dipindahkeun ka Bandung karena Bandung teh kan iklimna sejuk gitunya Iya. daripada di Batavia mah panas. Tah jeung sabenerna saacan jadi rencana jadi ibu kotana Hindia Belanda teh geus jadi ibu kota karesidenan Priangan nu tadina ti Cianjur dipindahkeun ka Bandung. Sanggeus kota Bandungna geus jadi. Karesidenan Priangan teh kumaha maksudna? Ya jadi anu disebut Priangan teh kan Bandung, Cianjur, Sukabumi. Tah ibu kotana baheulana di Cianjur karesidenanna. Ciga naonnya ciga provinsi meureunnya tapi sahandapeun provinsi lah tapi luhurna kabupaten gitu. Tah dipindahkeun ka Bandung karesidenan Priangan teh tah. Nasi lama-kelamaan ketika sanggeus Perang Dunia kahiji pemerintah Belanda Hindia Belanda anu di Batavia teh rek mindahkeun ibu kotana ti Batavia ka Bandung. Matakna eta gedung sate teh tadina dek jadi kantor pekerjaan umum. Oh, tadina teh Ya, kantor PU. kantor PU, Departemen van Gouvernementsbedrijven, ciga kementerian. Jadi gedung sate sagede gitu teh. Jadi aya babaraha kantor, aya kantor PU, aya kantor BUMN, terus baheula teh di tengah-tengahna teh aya perpustakaan nasional lah ciga kitu. Eusina teh nya buku-buku. Lamun peruntukan ajang kitu nah habet luhurna sate anya.
Lain sate mah. Lain sate. Lain. Bentukna cik jambu eta teh. Oh, itu teh jambu. Jambu. Nah, jadi tegan gedung jambu tuh. Ya beureun ningalina masyarakat oh ini ciga sate. Ieu juga sate. Oh, aing karek apa eta mun duluhna jambu? Jambu man. Jamu air. Jambu Ya, cik- batu. Teuing Jambu bukan batu apa? beureum geuning. Jambu bukan apa? Jangan bahas jamu. Jeung teh. Gimana sama nanya baheula. Sabaraha golden dia mah. Jambu eta teh jeung ieuna genep kan? Genep. Si ieuna tah eta teh pembangunan si gedung sate teh memakan biaya 6 juta golden. 6 juta golden. Golden ya. Tapi Tah. orang kita nyaho jamu nama Sudah itu bener we. Tapi bentuknya emang jambu, Mang. jamu. Bukan ditilik-tilik. Oh. Jambu. Buleudanya. Iya, buleud. Coba we beula. Coan beula. Bawa we hiji. Jangan beureum. Lamun beureum bener jamu. Nah, ternyata bintik-bintik hidung terus aya jiga lendir-lendir berarti konyol. Gedung konyol. Gedung konyol. Sikina teh diderak-derak. Gedung konyol. Gedung konyol. Ulah dijieun baju nu ieu mah. Geus anu tadinya Geus sini tadi ge mah bahaya. Lu aja gedung konyol mah. Nah, jeung di mun Bang Gusman pernah ka Busuk Gedung Sate nya. Jadi perencanaan si pokoknya ti gedung sate lurus nepi ka Monju eta teh tadina rek dijadikeun kantor-kantor pamerintahan pusatna di dinya. Matakan pas awal-awal rek Lahirnya jadi Telkomnya. nya. Menuju teh kan. Nah, eta teh tadina rek jadi kantor pamerintahan. Soalna fasilitas militer kabeh geus hampir sebagian besar dikabandungkeun. Matakan naon sih kantor-kantor anu angkatan darat kan pusatna aya mun teu salah mah aya keneh aya nu di dieu gitu. Nya eta non ngaran teh angkatan laut tadinya. Di mana? Ya. Teu ieu mah angkatan darat. Angkatan darat teh lobana angkatan laut mah teu apal nya. Angkatan darat mah kan udah di tukangan BIP. Nya eta kompleks militer teh geus di dinya di ieuna. PAD. Wah, tuh mun markas. Oh, nya bener. Ya, markas Bener dirinya. Militer militer di dinya. Oh, bener. Saacana tuh Terus terus nama batu jajarnya. ya ini di Batu Jajar jeung Cimahi teh eta teh emang bener kota militer. Jadi pertahanan pertama Bandung teh nya eta Cimahi. Mun aya serangan musuh teh di dinya Cimahi. Mun ti arah pada Mun ti arah larang. yang pokoknya mun ti arah barat teh. Ya, mun ti arah pada larang Nah, kan. pada larang. Ke arah pada larang Cianjur Ya. gitu kan. Pertahanan teh Pertahanan Cimahi. Mun Pertama ti arah ieu tapal teh mun ti dieu mah. Nah, arah Cibiru. gede bage bawa. Anjing. Tegaluar. Isi aing. Atuh namanya markas militer deh hiji tempatnya. Iya sih. Mau misalkan aya Mun aya serangan di belah ditunya Bener. bener. Iya bawa gede bage atuh. Iya. Cinunuk gitu. Cinunuk. Mata macet oke. Jadi rek ngerang teh macet. Eta jika nama. Pertahanan pertama. Cinunuk. Boro-boro si rek ngerang aing rek balik di Rek ngerang ese putar balik ke ese. Mang urang pernah man di bundaran Cibiru eta. Urang ngejob di Unpad harita. Jatinangor. Ya. Di bundaran nu biru eta di bundaran Cibiru make motor jeung si Denny, motor-motor butut. Gajah ayam beureun. Macet tuluy. Pembukaan nu di luhur anu Kiara Payung teh gini. Oh nya. Halilintar non Oh, banyak macam-macam permainan. Pembukaan digratiskeun. Wah, Tuh kesalahan. Macet. Teleponan ku panitia di jalan, di jalan. Beres-beres bawa nyeri. Siapa cek aing make motor butut. Ampun eta Itu anjing. 2 jam aja kamalinaan. Cinunuk Tapi lamun misalkan emang baheulana non karena teh rek disiapkeun jadi ibu kota kuduna nya si tata kota Bandung kuduna leuwih alus tibatan kota lain atuh. Emang kan matakan Oh bener-bener. nasi komplek militer kan siga aya ngaran anu sih jalan pulau kan disebutna teh emang kata nya emang tata kotana emang geus alus mah pada awalna terus geus ditempatkeun kantor khusus pemerintahan di daerah dieu terus anu militer teh anu ngaranna jalan ngaran-ngaran pulau
Terus Fashion, braga, ya kan? ya Baheula. fashion Braga bener. bener. Anu lifestyle pokoknya Oh, deket Braga. Jalan Raya Pos we. Jadi geus ditentukeun pemukiman daerah Eropa anu orang Eropa di Bandung Utara, anu Bandung bagian selatan, anu ku pribumi. Oh, Itu aing mah tata pribumi kotana. berarti. Pribumi ya. Bandung Selatan. Bandung Selatan. Utara, sorry. Aduh. Gede namanya. Menak teh nya. Nak cukup lagi kota. Menak kami mah. Cicis jajarnya nggak kena golden ame mah. Menak. Matak daerah Cipaganti loba imah Bener, Walanda gedung-gedung teh. halus. Eta. Bangunan-bangunan alus. Bangunan-bangunan. Tangka bararadang. Iya sih bener. Jalan nu jeung jalana can teu ancur-ancur mang di baheula. Iya. Iya karena Ngeunaheun we. Ngeunaheun. Pake karena di gaweana ku orang Belanda kan. bener. Jeung baheula mah nya mun kan baheula Cipaganti ke arah luhur nya. Heeh. Sacan ayeuna di ka arah. Sacan dekanap Di urang geus papanasan teh bisa teh alun-alun, Iya. cuman kan panas. Begitu asup ke jalan Cipaganti, ieu jalan. Nah, geunah. iya Iya geunaheun. bener-bener. Baheula gitu kan. Komo mun geus daun-daunna kahararan teh icir ieu di Eropa lainnya. Musim gugur kieu Bener. Iya bener. Eta pemukiman kantor non tempat istirahat tempatna istirahat orang-orang Gegedeana Eropa. Isola salah satu Tah isola bener. Isola teh beulana non villa hotel. Villa Villa. anu bogana teh ieu Baretti. Baretti. Orang Dominic. Belanda. orang Orang Indo sih sebenarnya jadi aya turunan turunan Indonesia lah gitu. Oh. Jadi teu Belanda tulen. Baretti Dominic Jawa. Wilhelm Baretti. Dominic. Jawa Wilhelm. Indona Mbak soalnya Anjing. Baretti Jadi emang iya kan ngaranna tapi ge lalaki Baretti iya bener. Kenapa we? Naon? Salah. ente Baretti teh bisi Mbak awewe menyangkana orang mimiti Oh. ngedengin Baretti teh ngaran awewe Oh. Kan ngaranna ge isola teh menyendiri dina oh, bener eta di Solo El Vivo Isolo El Vivo Oh. eta teh sendiri dalam nanya nya menyendiri lah intinya. bahasa Itali Italinya di Solo ya El Vivo Isolo El Vivo. Nama ke bahasa Itali? Apa merem meh jika ngaran Latin bener cika gitulah. Aib Oh tapi eta non ngarti mun urang pernah ngadangu oge meskipun dominanna dikuasai Belanda Hmm. tapi aya campuran ti beberapa arsitek luar negara arsitek luar. lain gitu jika ngaran Braga kan di grup band Portugal Ya, Portugis. Tonil Braga. Gara-gara di dinya aya hiji band anu alus Namanya ngaranna teh Tonil Braga. Braga. oh jadi jalan Braga Jadi jalan Hmm. Braga. Coba baheula gigi anjing di sini. dongker Dongker. Jadi jalan dongker ayeuna. Jadi jalan songker. dongker mah baru Perunggu. Perunggu. Bener. Beladi perunggu beladi itu emas Iya ge Itali Italia Ya, Solo El itu, Vivo Solo El Vivo. isola. Sola. gue sayang rokok gue Tapi nya pada akhirnya gagal si ibu Gagal. kotana karena aya krisis ekonomi dunia. gara-gara perang Setelah Perang Dunia Pertama teh kan krisis Malaysia teh geuning anu di Amerika aya depresi besar ta eta. Jadi krisis krisis ekonomina melanda dunia matakna si rencana pemindahan ibu kotana batal. Oh, terjadi we. Terjadi tapi Karena geus- mindahkeun ibu kota kan kosna gede nya. Ya, kosna gede. tadi itu tadi Oh. jeung pembangunanna kan gede oge mang gitu. IKN Tah kudu teh Bandung teh IKN coy. Nya mangkrak Walanda ge Ya. Mangkrak, malah Iya, ge mangkrak. bener aneh. Nyeun di Bandung wae nu deket Jakarta mangkrak komo di Kalimantan. Eta satu mikir ka dinya anjing jelema teh. Tapa sejarah. jas merah Sok keluar tinu tetekon. Teuing naon tah. Teuing naon Naon eta istilahna? Tetekon. anjing gawayang mah bahasa kolot tah. Si mah sok keluar tinu tetekon. jadi baheula lagi mangkrak pindah ke Bandung Ya, teh karena krisis Krisis ekonomi ekonomi dunia. Tuh, tapi kantorna ya geus eta we kantor PU eta mah. tapi eta di ayat proyek saha ta mindahkeun Naonna? mindahkeun ibu kota teh baheula Proyek zaman saha Jangan Belandanya. zaman Belanda. zaman saha maksudnya John Van Cowie. Saya poho deui ngaran gubernur jenderal nah. itu bisa memang Ya pokoknya mah bisa mana lagi kan gitu sih ya, John Fante
Kepindahan ibu kota awalnya mah saya Siap, gitu gagah, bener. ujung-ujungnya pilihan rakyat semuanya. Ajaib. Ih, ajaib. Tah ieu kan nu sempat rame oge soal naon ngaranna teh soal Sundaland Oh bener, Sundaland. Sundaland. Nu ku Babeh dari Dalton Dalton bahwa Sundaland teh kan di ujung mana nepieun ka ujung mana tah nepieun daratan baheulana. oh daratan nepieun ka mencakup beberapa negara Asia Tenggara tah. Eta mah diajar teu? Oh, eta mah anu zaman prasejarah, anu jadi baheula teh aya paparan Oh, bener. Sunda jeung paparan Sahul. Jadi karena naon sih? Zaman es kan es kayaknya naon sih? Daratan teh kan jadi membeku tah eta teh pernah garing gitunya jadi ngahiji gitu wilayah Sumatera jeung Kalimantan ngahiji jeung anu Malaysia teh ngahiji tah ketika zaman esna mencair Oh jadi jadi lautan cair deui. deui gitu. Oh. Tapi benar berarti eta teh baheulana teh aya gunung Sunda nu gede terus ngebledag. Pokoknya anu jadi naon sih? Jadi cekungan Bandung. Jadi Cekungan Bandung. Ya. Cekungan bener. Bandung teh Ya, aya ayeuna cekungan Bandung. Danau Purba. Danau Bandung Purba. Berarti mun naon berarti mun ditarik ka zaman baheula aing teh aya di jero gunung Jero berarti. Di jero danau. Jero Oh, jero danau. 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 Danau Bandung Purba. Matakan kan bentuknya ciga mangkok. Ya. Anu Bandung Raya Belah ayeuna. dieuna gunung kan. Gunung-gunung unggul. Bandung dilingkung ku gunung teh gini Heeh. istilahna teh. Naon teh si Danau Purba Heeh. raatna teh kasanghyang ti Koro cenah geuning. Naon? Ya. Ini jadi si Bandung teh kan tadi danau, Danau. tah si caina teh ngalir ka mana? Kasanghyang Yang ti ti Koro Koro. maka garing. Sanghyang ti Koro teh saha? Saha naon? Eta jalur cai. Jalur cai. Jalur China. cai. Jadi ngaran daerah ya nama Sanghyang ti Koro. Daerah mana? Daerah Sanghyang ti Koro. Di mana? Di mana no? Oh. Tapi si caina saat teh Saat. lewat dinya. Kadinya. Pamiceunana. Ya, tapi nya waktuna ge teu sakedeung lah Betul. pasti lila. Nyalah. Siga baheula tah urang pernah nang daerah Cicadas. Jadi baheula kan balana mah geus nyieun jalur caina. Heeh. Si bangunan teh Iya. gitu. Pemukiman ieu geus teu mungkin make septic tank Septic baheula tank, mah ya. kan. Jadi dijalurkeun tah Iya. si jaluran caina teh geus alus. Ya. Kan eta nu Inhofteng teh kan bon anu kurang bacanya tempat pamiceunan terakhir teh di dinya daerah Inhofteng. Ti luhur teh Heeh, kehandap. Pamiceran. Ya ciga naon Cai. sih? Nya cai lah kitu ciga naon nya sistem pembuangan limbahna teh ka daerah Inhofteng. Oh, ka daerah Inhofteng. Heeh. Matakan disebutna Inhofteng ge. Mun anu teu salah urang maca mah kitu. Inhofteng teh bahasa Belanda. artina? Ya ciga eta sistem pembuangan gitulah. Oh. Mun teu salah. Palingan rada anjing alus sorangan cai ini. Karena Bangor suka Inhofteng. jadi, suka virus, Inhofteng nih. Gaya sorangan cek aing. Ya, Nanti so. Tegal Iya. enggak? Tong jauh-jauh ka suka jadi di Tegal. Tegalega. Tegalega lebih panjang Inhofteng. Inu leuwih kana Inhof. Bener, Bang. Sok ka belah dituna Karasak. Karasak bener. Biasa jomplang. Dengki. Dengki lah. Pasar ini iri dan dengki. Dengki. Benernya. Nah, bisa dengki tetangga anjing Inhof. Bener. Heunya nah, Pamiceran. kalau misalkan emang aya sabaraha hiji kan daerah ngaran jalan anu Iya. make istilah Belanda Heeh. atau ngaran Belanda juga Van der Ventre, Van de Venter. Van der Venter. Tapi Oh, nah jalan Van daerah-daerah der nu lain henteu gitu. Viaduk. Viaduk mah kan jembatan eta. Ngaran viaduk teh jembatan anu jang rel kereta api. Oh, Ngaranna viaduk. viaduk. Oh, Jadi daerah piade, jalan piade. Sebenarnya jalan viaduk. kan maksudnya teh nah henteu kabeh gitu. Kabeh make bahasa Belanda. Geus digantian, jika mah baheula mah aya. Aya ieu nama aya pembagianna ieu daerah pulau, terus daerah binatang Lukarar itu. Jadi nama teh nya geus di daerah di peta-petakeun teh. Ku Belanda teh. Ku Belanda teh baheula. Oh. Nya, tapi aya nu papagigir-gigir gitu. Teu sih eta ge Tagalaga kan emang baheulana tiba-tiba kan emang lapang eta pacuan kuda kan. Oh, pacuan kuda. Pacuan kuda mun teu salah Tagalaga teh. Dipake lari ku jelema anjing pacuan jelema ini.
Gaya oge nu badminton. Aya gue kan ayeuna kolam renang keur talaga. Biar lega. Eta Aya nu dagang di dinya teh. Pasar aya, pasar. Pasar lilin. Nah, ya alun-alun teh baheula mah ciga lapang mengbal mah. Alun-alun Bandung teh. Pokoknya Jadi baheula mah orang Eropa teh mun misalkan hayang main main pertandingan sepak bola teh nyaeta di alun-alun. oh. Eta nu lapang eta Heeh. anu hareupeun masjid. Nya da Masjid Agung ge da baheula mah kan henteu ciga Gede. ayeuna nya baheula mah pokona mah anu bangunan nu anyarna teh anu kejero pisan tah eta bangunan aslina mah di dinya. Ngan ayeuna mah di legaan. Jadi lega gitu aya menaraan. Baheula mah eueuh leutik. Baheula mah ciga bentukna kan nyungcung. Mantap kan Masjid Agung teh disebutna Balai Nyungcung. Oh, jeung karek kapal ya urang. Balai Nyungcung. Balai Nyungcung. Pokona mah Jadi main bola tah di lapang eta teh Iya. nu ayeuna diparake botram teh. pakai Ya, botram. Kan ulah botram nu main bola. Tapi asup akal. Naon ngaranna teh eta jadikeun baheula lapang bola terus dinya aya masjid karena eureuna pas adzan maghrib. Geus ngampi. Gampang. Sadap beres. Mun aya kana bedego. Itu di tangan ke si Puma. Soalnya lamun misalkan anu masjid jadinya maleureun. Nepi ka poek ge. Tuh dan edan Jual aya indung nu mau ieu panggebug kasur. Tapi bener mang baheula urang ke zaman SMA masih sok main bola tengah peuting di masjid. Main bola di nepi ka poek-poek teh. Dia di sekolah urang. Maghrib mah tuh. Da teh nya karesep main bola we, main bola we jadi tah ya. Lampu teh jadi penerangan teh kan terbatas. Aya pager kan. Tah di nu handapeun pager kan teu cahaya. Jadi mau bola di kadinya. Anjing bola nama. Tah kuduna mah kitu. Poe kan. Mau kitu mah make sepak bola api mah. Kali kan sepak bola api. Da si bola api pasti kudu peuting ya. Kudu peuting namanya atuh berang-berang sepak bola api. Sok. Panas menterang di handap panas. Bisi. Aya urang mah beurang we. Peuting mah enggak sare. Resep ngomongkeun Bandung. Asli sebenarnya eta karek sejarah Bandung can sejarah Indonesia. Kan loba nu nyebutkeun sejarah. Ya, bener. Naon nu menurut maneh penemuan maneh selama belajar sejarah, oh anjing batur teh loba nu teu nyaho bahwa Indonesia teh kieu. Tah baheula jadi saat pas Indonesia karek merdeka teh masyarakat Indonesia teh rada teu kakontrol mang. Jadi aya ngaranna teh masa bersiap. Oh nya masa bersiap. Masa bersiap. Ngadengin. Ya masa bersiap teh. Jadi Sanggeus merdeka nya. Sanggeus merdeka. Jadi aya kekerasan ka orang Walanda jeung orang Tionghoa ku rakyat Indonesia karena sebagai ajang dalam tanda kutipnya balas dendam karena baheula pernah dijajah. Nah kan Indonesia geus merdeka ya karek. Ya pokoknya mah aya kekerasan nu karar itulah. Kekerasan terusnya pokoknya mah meluapkan amarahna gitu karena Indonesia geus merdeka teh. Oh, tah ieu masalah penjajahan Belanda. Heeh. Kan loba nu nyebut lamun urang teh dijajah 350 tahun ku Belanda. Ke Belanda. Terus nu ngomong ge henteu ngalin Belanda nu ngajajah mah VOC. VOC. Tapi kan VOC ge geus bangkrut di zaman Iraha. Tah. Tapi nah eta teh kumaha benerna? Jadi kieu mang ieu ge di sakola ge kan geus aya nu loba lah nu ngabahas. Gitu emang Indonesia mah emang teu dijajah 350 tahun dah soalnya kan mimiti kan VOC heula. VOC mah kan bukan negara tapi perusahaan dagang. Tah VOC bangkrut. Tah untuk menjaga si wilayah Nusantara teh dikacekel ku Belanda, karek Belanda datieuna ku Dendels teh mimitina. Oh. Kan pindah-pindah ku Dendels terus ku Raffles kan Inggris Ya, balik deui ke Belanda. Tah di Belanda teh tidak semua wilayah Nusantara dijajahna bareng-bareng, maksudnya teh bukan secara bersamaan. Terakhir kan daerah Aceh karek kuasai ku Belanda tahun 1804, balik 1806. Jadi teu bisa mukul rata 350 tahun. Jeung Beda daerah beda kau ieu. Oh berarti Belanda ka Balina telat? telat. Anjing. Takut teu telat. Tak apaleun nya anjing di Uluwatu resep beuh. Kacanggunya. Kacanggu. Tapi boga pikiran gitu Belanda.
Naon? Lah rek naon jauh-jauh ke Ubud. Iya diajar Arjasari ge aya. Arjasari. Bener kebon teh. Tapi bener. Kebon teh Arjasari. Rek ningali sengkedan mah. Arjasari ge loba. Kebon teh. Balana ge kitu. Arjasari, kebon teh. Oh jadi baheula lama nya kitu cenah urangnya pernah macana. Iya. Tiap daerah Tiap daerah ada teka jajah terus terus kan 3,5 abad mana? Heeh, naon atuh? Nah, abad bisa jadi aya 350 tahun. Eta teh mun teu salahnya eta mah siga mun teu salah mah aya 2 perkataan ti hiji gubernur jenderal Belanda tapal poe deui ngaranna kadua mah Cek Soekarno. Oh, iya. Jadi nya meh iyalah membangkitkan semangat nasionalis. Ya, propaganda. Oh. Ya gitulah. Jadi kudu main naon ngarana teh main dramatis. Makanya 3,5 tahun orang 3,5 3,5 abad abad. orang tengah lawan, orang teu Cika merdeka gitu. gitu meh. Membangkitkan semangat nasionalis. Padahal mah henteu kitu nya. Pertama Ya. kali Belanda ka Indonesia teh tahun 15 genep eta ge kan dagang awalna. Ya. 1586 Nah, POC eta. ke daerah. Can ngaranna POC. Can VOC eta mah masih ieu pedagang swasta. Oh, Ngaran anu Cornelis de Houtman teh nepi ka Banten. ke Banten. Banten mimitina. Kan mun Portugis dagang mah naon eta jauh-jauh kuat ka ti Belanda ka Banten. rempah Teu payu anjing di Amsterdam. Nyokot. Iya mah rempah-rempah baheula mah. nyokot. Nyopot. Nyokot ka dieu. Nya. Oh. Nyokot Lain dagang nyokot, mungkin Iya. dagang di Eropa. nya gitu rempah-rempahna teh pala, cengkeh jeung lada. Pala Pedes. jeung pedes. Jeung pedes. Dah hesenya di Belanda Ba- pedes. Ya, asa kumaha gitu ya. Batur malangka teh minyak ieu malangkana pedes. Kelangkaan pedes. Kelangkaan pedes. Di Belanda nenengan pedes. Anjing. Padahal di Indonesia mah tinggal beli ladaku hiji. Dah Di warung. hese mah. Karena di Belanda eueuh budaya warung. Coba mun aya mah sok anjing Kulili. Keliling. Aja pedas anu butiran kana heuh. jika mun aing nyeun warung di Belanda zaman eta payu. Payu. Pedes. Dari dua pilihan man pedes siki jeung pedes bumbu. Nah, itulah kelangkaan nah soalna Bener ya kan gak ada koneksi di Belanda. Udah kepikiran dagang pedes. pedes, asem, muncang, wae bawaan kabeh. Katuncar. Orang Belanda mah bisa ngabedakeun pedes Pedes jeung jeung katuncar. Aing bisa. pedas jeung ketuncar. Bang bodas, bang bedem. Oh, baheula teh jang nyokot tilu eta. Heeh. Pala, Pala, cengkeh, cengkeh. jeung lada soalna jang ngawetkeun makanan kan baheula mah can aya kulkas kan jang musim dingin. Oh, Mata- bener. Mata Jadi kan meh awet. iya bener meh awet. Naon sih make rempah-rempah eta mata kan baheula mah harga pedas lada pedas cengkeh jeung pala teh lebih mahal Mahal. daripada emas. Jis. Soalnya saking dibutuhkeunna eta ku masyarakat teh. Mau pedes 1 kilo. Bawa ke Belanda. Ke Asli Belanda. aneh. Gantian kok mah. Zaman eta mah berarti orang Belanda bisa jadi mas kawinnya teh pedas aja. Bener kawin. Saya terima nikahnya Pulan binti Pulan dengan mas kawin pedas dibayar. Dengan mas kawin. Pedes bumbu 2 kilo. Pedes siki 1,5 kilo. Karena lebih mahal di emas. Iya. Emas 2 gram. Nah, 2 gram teh pedas 2 kilo. Anjing. Mimitina teh tahun 15 genap. Genap. Padahal selain bangsa Belanda teh kan Portugis jeung Spanyol lah kapusatna di Maluku. Oh nya. Karena baheula teh Belanda teh meuli rempah-rempahna ka Portugis, tapi Portugisna pelabuhan Lisbon ditutup, Belanda neangan sorangan pada akhirna. perang Belanda Portugis sebenarnya perang dagang. Ya, jika perang itulah pelabuhan Lisbon ditutup, Belanda neangan sorangan pada akhirna. Berarti nu non ngartana nu jaramah mah orang Portugis. Portugis. Ya, mimitina emang Portugis yang Spanyol mah.
Ya. penjelajahan samudra teh. Aya geuning saha anjing ngaranna teh? Anu orang pelaut Maluku geuning. Heeh. Anu nu terkenal Sahanya. tapi terkenal oge di Flying Dutchman. lain goblok. Iya tuh eta. Terus SpongeBob. Tapi terkenal oge di ditu Nah. di Spanyol di Portugal. Sahanya Korea. Orang Maluku. Sa Patimura mah Bukan. bukan. saha gitu Pelaut, pernah ya. maca Heeh. pelaut. Gara-gara eta meureun awalna Iya. tinu perdagangan eta. Ya Portugis Spanyol sih. Ya Portugis Spanyol. Tapi ka Amerika oge kan ya. Gara-gara eta kan Konstantinopel anu di ieu ku Muhammad Al-Fatih teh anu Oh, iya. direbut. Kan pelabuhan Konstantinopel teh ieu naon sih jalur perdagangan Asia Eropa ketika Konstantinopelna ditutup tahun 1453. Tah bingung kan dek neangan rempah-rempahna kumaha. Soalna pelabuhan naon sih jalur dagangna. dagangna ditutup nya matakan menjelajahi samudra dengan mengelilingi Afrika teh geuning mun Portugis mah. Portugis ka arah timurnya ka ngaliwatan Afrika terus ka India terus ka Maluku. Mun Spanyol mah anu ka barat menemukan Amerika teh anu si Christopher Columbus. Oh. Dibagi dua. Baheula mah bumi naon sih orang Eropa teh bumi teh datar jeung bumi teh adalah pusat. Atuh jang baheula. Balik deui. Balik deui ka dinya. Balik Datar. Nah, gitu. balik deui aya abah-abah. Aya abah-abah. Ieu arep yang ngobrol jeung kolot. Kadinya deui. Berarti 18 5 15 genep pun Belanda mah. 15 pan genep Muriling. Datangna ka Banten. Belanda ka Banten Ka Banten. tidinya Terus keteh tahun 1602 nyieun VOC. 1602. Heeh. Berarti 100 tahun kemudian. Betul lah. Kan da Da, 1580-an. Oh, 15 genep ka 1602 teh berarti genep tahun Iya, kemudian. 6 tahun kemudian. Ya. Nyieun Nyen VOC soalnya saingan baheula mah da pedagang teh hayang paboro-boro meunang rempah-rempah matakan meh teu bersaing nyieun VOC Oh, Perserikatan koperasi. Dagang. Oh, perserikatan dagang. Ya. Koperasi kan? Kongsi dagang lah. Fungsi dagang Ini heeh. macam koperasi. Macam Ya, koperasi ya, ya. gitu. Oh, itu koperasi. Jang pedagang Belanda unggul. Oh. Di ieuna ku Heren 17 atau Tuan 17 di kelolana. Rapper. Heren 17 ngaranna Tuan 17. Aya 13 ya. Pak. aya tuan 13 aya. Nya aya. Kan itu teh sabrai cenah. Sabrai. 17 Tuan. Berdirina di mana si VOC eta di pertama kali? Amsterdam. Oh, di Di Amsterdam. Amsterdam. Terus kayak nasi boga hak istimewa di pemerintah Walanda jang monopoli perdagangan dan lain sebagainya. Matakan boga pemerintahan sorangan, jika pemerintahan sorangan ku gubernur jenderal ngaranna kayak gitu. Oh, gubernur jenderal teh ti POC. Di POC. Oh, sugan ti Walanda. Tah, kayak dilanjutkan deui ti Walanda. Tah, fakta menarik ya. Jadi pas ketika VOC bangkrut ieu nya gara-gara korupsi. Tah, terus diganti ku Dendels. Tah, Belanda teh sebenarnya henteu lain ku Belanda tapi ku Perancis. Soalnya Belanda pernah dijajah ku Perancis ku Napoleon. Nah, jadi secara tidak langsung si Dendels teh ditunjukna ku Napoleon. Oh, Napoleon Bonaparte. 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 Si Beke eta Nya si anu leungeunna leutik. Ku si Napoleon. Si Napoleon gitu. Tujuan utama Dendels teh matak nyieun jalan anyar Panarukan teh meh mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tapi kalau ieu ngomongkeun Dendels ya motong saeutik. So. Ayeuna teh keur beredar oge di sosmed geuning bahwa emang bangsa urang mah korupsi ti baheula sebenarnya Dendels teh mere duit. Lain kerja paksa. Eta dibantah oge, aya nu ngabantah oge bahwa kerja paksa teh menghilangkan korupsi aya, tapi kerja paksa oge aya. Iya, emang aya sebenarnya. Eta kumaha sebenarnya. Jadi mun anu sa pengetahuan orang ya anu maca, jadi emang kerja rodi ge aya gitu ngaranna kerja rodinya atau kerja wajib. Yang korupsi ge nya gitu berbanding lurus lah gitu, berjalanan beriringan, korupsina aya, kerja paksana ge aya kan. Mun misalkan kultur stelsel mah eta tanam paksa. Mun cek urang Belanda mah tanam wajib, ai cek bangsa urang tanam paksa.
Gitu. Da emang tanam paksa, dipaksa. Tapi lamun hukumna wajib mah emang kudu dipaksakeun. Bener teu? Bener. Salat maneh Sholat. wajib. Jadi dipaksakeun. Jadi dipaksakeun mah. Lu kaleke. Menang dosa maneh. Menang dosa. Eta. Sebenarnya mah nyokotna tinu konsep eta. Aya islami-islamina lah. Oh, gitu. Jadi non karena teh urang mah ngarasana dipaksa padahal si VOC nama pemerintah si Walanda nama wajib. pemerintah Belanda mah Tapi da mewajibkeun. emang pada perjalanan mah eta mah maksa gitu. Tadina kuduna urang teh ieu sih nanam padi atau nanam sawah malah Jadi nanam rempah. teh, henteu lain rempah Oh, nama teh. teh, kopi, Oh, iya bener. coklat nu karar jeung tebu. Tamata kan Ciwidayatnya. nya Kertasari kan teh gitu tah. Eta teh hasil dari tanam paksa karena duitna Belanda keur kosong karena dipake perang. Ai barang kadang teh sahanya ti Babe Budi Dalton gitu. Non karena teh tanah Amerika, tanah Eropa teh butut yang ditanamin kopi. Sabenerna mah kopi teh nu otentik teh di Indonesia sebenarnya. Manglayang. Cuman karena teu bisa ngolahna itu nu sok ngolahna nu beukina orang-orang Amerika jadi we diklaim ku Amerika. Jadi we diklaim ku orang Eropa gitu cenah. Ya matakan kan anu kopi teh nu karar itu mah nu the best-na di Priangan. Eta. Kopi Paling halus Walini. Walini, teh teh Walini. Kopi Manglayang. Kopi Manglayang. Pabrik tehna di Kertasari. Oh, Kan aya pabrik teh di Kertasari. urang mah non masih keneh teu nyaho teh kumaha kedudukan si pemerintahan Belanda ningali si non ngerti si orang-orang Belanda nu aya di Indonesia. Maksud urang teh apakah sakalian ngajajah we Soekarno jadi bagian ti Belanda atau kumaha gitu? Ya kan eta secara tidak langsung kan ngajajah berarti masuk ke dalam bagian Belanda. Jadi wilayah Indonesia teh masuk ke dalam wilayah Belanda. Gitu bersama jeung Suriname. Oh. Matak Suriname loba urang Jawa. Nya. Nah, eta teh gara-gara eta naon sih para pekerjaan nu ti Jawa teh di Suriname-keun yang jang pertanian gula tebu. Jadi aya pabrik tiwu di Suriname. Rizal Van Dijk. Orang Suriname nya. Da aya turunan. Ya. Si Pan Broncos. Pan Broncos mah Maluku tah. Maluku. Akhir tahun ieu nya. Jadi baheula mah aya disebut sebagai peristiwa Sinterklaas hitam. Ketika Belanda teh kan bahasa Indonesia merdekanya kan aya perjanjian KMB. Tah, salah saji poinna teh naon sih nya Irian Barat lah gitu Papua. Tah teu dibikeun-bikeun ku Belanda. Tah pas perjanjian KMB dibatalkeun, terus aya perusahaan Belanda jadi direbut ku Indonesia, orang-orang Belanda diusir ke Belanda termasuk orang-orang Maluku. Matakan aya si Joy Pelupes, si Tom Hayen nu karar itu teh kan eta teh keturunan diaspora. Van Broncos, Denny Lancat, karar itu jeung anu RMS. RMS, apa teh RMS? Republik Maluku Selatan. Serikat. Selatan. Oh, Selatan. Anu serikat naon? RIS. Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat. Jadi baheula Republik Indonesia Serikat ya cika Amerika Serikat aya negara-negara bagian. State. Ya, jeung salah sahijina negara Pasundan. Oh, nya negara Pasundan ngaranna. Jawa Barat teh. Oh, misalnya. Nya jadi urang teh nasi daerah Jawa Barat ayeuna teh nya termasuk jeung Jakarta jeung Banten teh masukna Jakarta jeung Jawa Barat teh masukna negara Pasundan baheula pas RIS teh. Ibu kotana di Bandung. nah urang teu nyaho naon ngaranna teh perjalananna kumaha Indonesia teh? RI heula ieu Republik Indonesia. Republik Indonesia heula. Terus Wilayahna nepi Maluku. Terus Walanda datang. oh, nepi Maluku unggul. Nya nepi Maluku da Papua mah teu di nya masih diperbutkan lah gitu. Oh, oke. Nah, terus gitu Belanda datang dek ngajajah deui, aya agresi militer Belanda ka hiji. Tak menguasai wilayah-wilayah yang dianggap berpengaruh jeung Belanda. Matakan Jawa Barat kan penghasil kopi nu karar itu kan, berarti menguntungkan Belanda tah. Keteh wilayah Jawa Barat teh dijieun negara boneka. Negara Pasundan eta teh jeung ayalah negara-negara nu lain anu dianggap kayak bisa dikontrol ku Belanda lah gitu. Tah, matakan aya anu ieu istilah anu hijrah pasukan Siliwangi, divisi Siliwangi ka Jogja eta teh karena hasil perjanjian Renville teh anu
kan Jawa Barat ieu nya geus dikuasai oleh Belanda, tah pasukan Republik Indonesia kudu meninggalkan Jawa Barat eta karena sudah menjadi wilayahna Belanda gitu. Mata kan dititah hijrah ke Jogja. Oke, Gitu. Republik Indonesia heula. Heeh, terus kayak pas kenapa sih konferensi meja bundar jadi Republik Indonesia Serikat. Heeh. Terus kayak tanggal 17 Agustus 1850 jadilah NKRI. Da soalna anu naon sih? 50 nya. Nya 50. Soalnya anu naon nya negara-negara bagian anu RIS eta hayang ngahiji jeung Republik Indonesia deui gitu. Oh. Jadi Republik Indonesia teh baheulana negara bagian RIS. Jadi Republik Indonesia negara bagian Republik Indonesia Serikat gitu. Lamun eta nepen kaina berarti juga Amerika orang Federal. eta idena hatta. Ya emang idena Ya. hatta. Ya, tapi Bener. idena naon sih Republik Indonesia Serikat ieu federal ieu teh kan tapi dijieunna ku Belanda mun misalkan mun ku hatta mana sih ku idena hatta di ACC mah bisa wae kitu negarana serikat kan nya cek Bung Karno mau misalkan federal ke bisi aya wilayah-wilayah nu hayang merdeka gitu. Oh. Mata kan hayang masih bersatu, rentan, ya ya. masih rentan. Ayeuna ya jauh deui saacan eta. Heeh. Perjalananna kumaha kan Indonesia teh kerajaan-kerajaan. Kerajaan. Nah, tiba-tiba jadi Republik Indonesia. Nah, eta karena aya perasaan sama-sama dijajah gitu. Matakna ke aya ide persatuan teh karena tadina nasi kejayaan masa lalu teh baheula mah kan wilayah Indonesia teh baheula hampir seluruh wilayah Indonesia kan pernah dikuasai ku Sriwijaya ku Majapahit. Terus terpecah jadi beberapa kerajaan datang penjajah. Nah, perasaan eta teh muncul deui kitu hayang bersatu lagi gitu. Matakna jadi Republik Saha eta teh nu anu punya perasaannya. Berarti kan cara Rurhat ya. Indonesia. Benar tuh ngumpul. Mana orang mana? Aing orang Kalimantan. 1820 eta. 1820-an. Ya, anu Sumpah pergerakan Pemuda. nasional 1828. Nah, berarti saacan 1800 20 saacan eta mah naon bentukna? 28. Jadi bentukna nya eta anu dijajah ku Belanda teh geuning. Anu bentukna ciga karesidenan negara itulah. Oh, Ya. encan aya ngaran Indonesia. Can aya Indonesia teh Indonesia muncul teh di Tan Malaka teh kan. di Tan Malaka jeung naon sih jeung Muhammad Hatta. Narde Republik. Narde teh, Republik kan? Indonesia. Oh. Ya kan? Ya, bener. Mimitina Narde Republik, Narde cara Republik. membangun republik. Nah, Ieu eta matakan Tan Malaka disebut Bapak Republik ge da ide republik teh di Tan Malaka. Nah, mun eueuh ngaran Indonesia mana zaman eta ditanya mana orang mana? tah lamun ngaran Indonesia itu hubungannya jeung bahasa. Jeung bahasa jeung aya Tinu orang pernah dijelaskan secara bahasa, Heeh. karena Indonesia teh ras eta teh Ya, tinu ras Melanesia. Malaysia. Terus naon Indo Melanesia mun teu salah. Jadi campuran dari ras-ras nu aya di Melanesia. Indos jeung Nesos. Ya kitu nya Ya. kitu nya. Ayo sok-sok kepikiran eta berarti baheula naon kan ayeuna mah. Kamu orang mana? Indonesia saya mah. Mun zaman eta Orang Jawa, nyebutna Jawa. oh, ente negaranya. Teu negara. Can aya. Can aya konsep negara. Nah, kan baheula anu perang di Ponorogo, perang Padri nu karar itu teh kan lain perang untuk atas nama Indonesia tapi atas nama daerahna sorangan. Ya. Daerah Jawa gitu kan perang di Ponorogo kan disebutnya perang Jawa. Perang Padri kan eta ngan di Bukit Tinggi hungkul gitu. Maksudna teh di Sumatera Barat hungkul. Perlawananna can ngahiji nasional karek pergerakan nasional teh anu Budi Utomo loba organisasina karek aya persatuan. Organisasi mulai mengorganisasi diri. Ya, berorganisir. Resep weh. Resep sejarah. gitu. Nya. Ata eta bener ormas Jadi teh. ormas. Pengararian negara moal. Anjing. Jadi Ormas. Bener sih. Organisasi masyarakat bener. Nyambung eta teh. Nyambung. Cika bakal teh di mana so? naon? Karang Taruna. Eta Pembubaran itu dijual ini. bedana meureun ormas-ormas zaman baheula mah menguasai lahan pelabuhan. Kapal-kapal teh diparkir atuh. Terus kan aya naon ngarti kan loba doktrin-doktrin bahwa nenek moyang kita teh adalah seorang pelaut. Meskipun kan sebenarnya Indonesia henteu kabeh akininnya pelaut meureun. Betul. Nya sih itu semuanya, tapi kenapa disebut sebagai seorang pelaut teh karena
aya teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia teh bukan dari orang Indonesianya, bukan dari sini gitunya, tapi dari wilayah lain. Ah, tadi menarik. Di mana? Aya beberapa teori lah, aya nu ti Taiwan, aya nu ti Yunan teh di Cina bagian selatan, Ya. teh bermigrasi, matakan kayak aya ras Melanesoid, Proto Melayu jeung Deutero Melayu, Proto Melayu, Melayu tua teh suku Batak, Dayak, terus anu Mentawai karena itulah. Tah anu Deutero Melayu atau Melayu mudanya orang Sunda, orang Jawa, Bugis, Makassar, tah eta kita kan bermigrasi tidinya. Bahkan aya anu salah sahiji teori teh urang teh boga kemiripan jeung orang anu sih wilayah Afrika Madagaskar. Bener. Nya. Aing pernah mengbal jeung orang Madagaskar. Bener di JCI Bandung. Bener aing mah budak Unpad kan ketua JCI Bandung tila orang bau kan sigara. Ayo seneng ngilu mengbal, ngilu futsal kan di mana yang futsal? Aya anjing sama Mas Jawa eta orang Madagaskar. Anjing cah teh beungeut juga Jawa. Iya emang boga kemiripan. Padahal bule curang teh. Nah, ini kan misalkan ditinggali juga orang Thailand, orang Filipina, Myanmar kan mirip-mirip dengan orang Indonesia. Berarti jika nama non asal usulnya sarua. Ya, bermigrasi teh bermigrasi ya. Nah, di tempatnya di mana orang-orang teh asalnya? Eta anu ti Yunan teh. Yunan tadinya. Jeung antara Yunan atau ente Taiwan atau aya oge teorinya orang Indonesia mah orang Indonesia sorangan. Jadi gitu. baheula mah memang kosong kene kan gitu bermigrasi kan. Ya, di Yunan di mana gitu. Jadi Melanesian eta. Pokoknya Melanosoidnya Melanesia, Proto Melayu jeung Deutero Melayu. Itu tukang cukurnya baheula mah pelaut. Karena murah ini. Tukang cukur kuntu. Mun sejarah mah baheula ngalaut. Saajan kanu cukur. Cukuran di laut. Baheula nu undercut tadi apa? Lain mun dicukur di kapal di laut atau meureun torombol kan ku ombak. Kel. Baju resmi Mulet teh eta teh baju resmi. Oh, eta kan pernah aya foto anu ditunjukkeun ku Babeh Budi Dalton geuning anu kapal Bandung Rotterdam. Eta teh emang baheula aya naon? Anu mana ya? Aya kapal, foto, trayekna teh Bandung Rotterdam. Ya, paling eta mah ngaranna hungkul sih, tapi da pelabuhan mah pasti di Tanjung Priok mun teu antara Tanjung Priok mun teu Pelabuhan Ratu deh. Oh. Kan tapi baheula mah Pelabuhan Ratu meureun disebut Bandung. Ya meureun. Bikin kayu. Mereka mana? Mereka Bandung. Bandung. Benar. Bandungnya di mana? Sukabumi. Didinya asal usul. Didinya. Orang Rotterdam, reka non ka Indonesia reka mana ka Bandung. Ke Bandung. Cicingna di eta Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Beres. Pelabuhan Ratu teh baheula tempat kapal-kapal ti mun teu salah mah nya mun antara ti Pelabuhan Ratu mun teu Tanjung Priok. Ente kan orang mana? Ciparai. Sok ayeuna mah ka Belanda. Ditanya orang mana? Indonesia. Indonesianya di mana? Bandung. Iya, itu udah mau mungkin Ciparai ya tuh. Aya orang Ciparai di Belanda. Meureun nya. Aya. Gitu. Boteng ngadengikeun Heeh, teh. Teh Ciparai hadir, tapi keur di Rotterdam. Oh, ji. Eta. Mana nama ke trayek Bandung Rotterdam. Rotterdam. Mun orang Bandung baheulana naon karena teh mata pencaharian utamana naon? Dinu bertani. Yang berkebun. Ya anu eta teh anu kebon anu pabrik anu sih milik Walanda teh, tapi lolobana mah da orang Indonesia pada umumna mah ya jadi petani mun teh nya berdagang. Nya si dimana mah dagang. Can aya ngawarnet. Can aya. Can aya tuh. Ngawarnet. Laundry can aya. Can aya. Sana nyaho bro. Itu Kang Sese. Bener tukang susu. Aya tukang susu mah aya. Nanti bisa dikoin nunggu. Bisa dikoin. Jeung di Walungan meureun aya. Ya di Walungan, di Cikapundung kan di Bandung. Gestuk. Resep ngomongin sejarah tapi
sebenarnya orang yang nanyakeun juga sejarah-sejarah luar negeri gitu. Heeh. Cuman sok bingung di mana mimitina gitu. Pokoknya penulisan sejarah pertama sok apa teh bapak sejarah dunia. Eta bapak sejarah. dunia. Sejarah teh sejarahna kumaha? Tah sejarahna Bener. ilmu sejarah kumaha. Kan biasana kan kitunya Bener. bibitian Mun bapak ekonomi kan jelas. Sah. Adam. John Adams. Tony Adam. Tadi Adams bapak yang Arsenal atuh. Goblok back aing nyaho eta mah back. Iya bener. John Adam Adam. salam. Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. Bener. Soalnya pernah ditulis A. Smith. Smith. Baturan Adam aing Smith. ngaranna Asep Mabrur kan. Pernah pas sekarang SMA kelas 1 si Asep Mabrur. Punya Asep Mabrur. Asep Mabrur. Aji gaca. Jol Mabrur. Ngaranna gitu. Ke pelajaran ekonomi kan eta? Ekonomi ditulis nate A. Smith. Ya, nya bener. Ada yang bisa nyebutin A. Smith ini apa? Asep Smith. Saya ngomong gitu. Aing ingat eta mah. Adam Smith. Ekonomi itu dibagi dari 2 kata, ekos dan nomos. Apa orang? Bahasa Yunani eta. Ya, Bener. Tah, bapak sejarah dunia gitu Yunani. Cih, Yunani parintarnya. Emang Si parintar, Man. Plato. Plato, Aristoteles sekarang itu Bener, teh. bener. Ya dadang Plato. Tah, mun bapak sejarah mah ngaranna Herodotus. Herodotus. Tah, Herodotus teh anu pertama kali mencatatkan sebuah peristiwa sejarah perang antara Persia jeung Sparta. Oh, 300. 300. Nya perang Thermopylae ngaranna mun teh Peloponnesos. Leonidas. Leonidas bener jeung Xerxes. Eta Herodotus. Pokoknya mah peristiwa sejarah teh nya peristiwa anu dikisahkan atau dicatat. Oh, nya mana nonton tuh film 300. Nonton aing di Tajong. Ditajong gitu. Tengenangannya film 300. 300 nya kode namanya. Tahu. Film 300. Film 300. Lagi eta mah ciga anu ieu nanyakeun harga, ieu film sabaraha 300. Film 300. Apa aing di Tajong. Kan aya geuning rombongan si Leonidas anu henteu ngilu perang. Maneh balik we tapi sebarkeun berita ieu. Jigana si eta nya. Nah, cigana kitu mah. Jadi sejarah teh berawal dari sebuah peristiwa Seru. anu di Herodotus. Herodotus. Anu pertama kali mencatatkan sejarah. Mencatatkan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah. Terus akhirnya di non ngarete ditiru sama orang-orang lain Ya, gitu berarti. matakan kan asal kata histori teh historia mang di bahasa Yunani oge. Naon Artinya Historia teh menyelidiki. oh, Kan sejarah pasti menyelidiki sebuah peristiwa. tapi kebayang teh zaman eta non ngarete meh hayang nyaho asal usul silsilah urang ti nepieun ka awalna kumaha juga neanganna teh hese gitu. Ya. Jeung kan aya oge ieu. Non sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenang. Eta bener. Eta jadi Herodotus teh pemenang, Mang. Menang. Sejarah Wah, aing we Bener. sejarah. Dan nu eleh mengahulang. Mengahulang. Mang. Anu eleh judi eta kabar. Bara yang nulis. Ya, yang nulis. Kira eleh mengahulang gitu. Tolong tarik. Kenapa mana eleh? Tak. Dia tuh nulis tuh bisa. Bisa. Karena pikirnya ke Bangble. Ngeblank. Ulang. Matak ditulis ku pemenang, Agis kemenang. Padahal mah gacor. Jajan. Nu eleh mah keur kieu we, keur 40. Teh apal teh aya video anu karek eleh judi slot geuning. Keur nyerang HP terus anjing. Aya videona. Aing resep ningalina. Resepnya digali adu judi eleh teh nya. Anjing. Boro-boro karena yang nulis. Tagor-tagor kelas sorangan. Sama babet, HP nu di Babet babet. HP. Heeh. Bedak ku pemajikanna dicarekan. Naon Jangan nyengor. jalan nyengor. Tah nah loba ilmu nu bijilna ti Yunani. Emang para rinter mang. Jadi baheula teh Yunani teh aya Termasuk iya demokrasi. nya baheula teh Tuh. Demos dan Kratos. Demos dan Kratos. Jadi baheula teh Yunani teh tengah hiji jadi aya ngaranna teh polis. Polis teh negara kota. Oke. Polis Sparta
anu jago perang unggul Polis Athena Polis Athena mah anu Pemikir. pemikir-pemikir unggul Oh. Aristoteles, Plato, Plato, Archimedes, Socrates. no karar itu lah anu para rintana teh di Athena. Lamun misalkan anu jago perangna di Sparta, terus aya polis-polis nu lain. Oh, Sparta teh Yunani oge nya. Sparta Yunani oge. Anjing, berarti lamun naon ngaran teh teu bisa bentrok tah orang Sparta jeung orang Yunani. Jeung orang Athena. Teu bisa karena anu orang Athena teu bisa gelut anjing. Teu mau gelut, sok goblok gelut jeung aing. Embung anjing. Sok diadu matematika jeung aing. Wah, anjing semua licik. Licik atuh eta mah. Aing kan jagona gelut. Dia mata geus urang ngahiji ya. Nah, gampang nih. Gampang ngahiji teh. Oh, bangsa pemikir teh aya di Athena. Di Athena. Jelema bener sok ngaharuleun. Di Athena. Nih laguna ieu. Nah, Filsuf. Mata kararieu tah. Dina patung lagi patung pemikir. Atas manung Oh, mikul bumi. Eta mah Anu make koyo ja mitologi anu make koyo cabe. iklan Cabe. goblok. Mun orang Yunani ningali eta kasusna penistaan agama. Kan koyo cabe. Dewa jol di balik koyo. Dewa. Jol. Anu tadi bikul jol di kieu-kieu ciga bola basket. Bener. Eta iklan kurang ajar. Ajar. Mun Plato apa? Plato ngamuk ya. Kamu kieu. Gogodag bisa. Sopan-sopan. Nah, Archimedes ge jol. Aing. Dewa aing kuat ka dikiki disarwakeun jeung jelema. Dibere Koyo. Jeung untung itu panaseun teh. Aduh, ieu nu cabe. Eta naon ngarteh mitologi gitu maneh belajar teh. Belajar tapi urang rada teu pati ngarti urang mah mun anu ieu nya spesialisasina Eropana teh ti revolusi Prancis. Oh, sejarahnya dibagi-bagi. Jadi kan mun di kuliahannya aya sejarah Eropa, sejarah Indonesia, sejarah Asia Selatan anu kebudayaan India, Asia Timur karo itu. Jadi urang mah leuwih resep teh ka anu Eropa jeung Indonesia. Tapi eta revolusi Prancis ge menarik tah. Menarik Menarik eta zaman naon ngarteh Marie Antoinette. Ya, Raja Louis ke-16. Raja Louis ke-16. Gara-gara korupsi ya. Aing nonton naon ngarteh Napoleon. Ya. Filmna kan aya kemari anu diperankeun ku Joaquin Phoenix. Lieur aing teh pusing kan. Alus ya tetap sih. Alus tapi tunuh. Lieur aing nontonnya. Karena kan terlalu politisnya. Ya, terlalu politis. Terlalu politis. Ternyata loba negara anu akhirnya dipimpin ku jelema biasa-biasa. Jelema biasa-biasa. Model Jerman kan ku Hitler baheulana jelema gagal. Ya kan eta nu lukisanna gagal mun ditarima Akademi Seni Lukis mah teu moal cika kitu. Asli anjing jadi jiga Patino Sidi. Lukisan tuh. Lukisan atau eta mah Solepati jol ieu Tapi Hitler. ngalukis jadi Michael Balak. Michael Balak.